Ari ngawayang abah teh ngawayang taramawa judul ti imah. Kumaha Gusti we ngersakeunana. Cicing heuy. Ngomong mana? Ceklan heula ieu mik. Mik. Ieu neklan mik. Teu biasa heuh ceklan. Teu biasa teu biasa. Geus teu biasa. Heuh beeukeun bae ceklan. Nah, imah ngobrol. Ngobrol. Ka dieu. Itu bah. Ka dieu. Eta Ieu mikna ceklan sangat. mikna ka dieu. Ieu sapatu muni alus ki. Sapatu nomor sabaraha sapatu teh? Bah, Nomor sabaraha? nomor 4 aya. Teuing, geus kieu mun mik tong diceklan, tuna di dinya sugan sarua gedena. Bah, ngaran saha? Terus kan dia air tena aya. Oh, Siruk budi. kumaha? Terus yang parua sarami eta juli gitu. Aing Masih? kela. Urang terjemahkeun ieu bahasa isyarat ye. Kututut. Mahal sapa? Abah ngaran saha? Terus kan ka Budi. Aing nanyakeun ngaran si Abah kudu nya ka Pak Budi aing. Hah? Budi mana? Desa mana? Lingkasari. Oh, Linggasari Darang dan Purwakarta. Rah, saha ngaranna ieu? Saha? Lain ngaranna saha? Hah? Saha? Kandi. Bah Kandi. Oh, Bah Kandi. Alus ieu ngaran aing kudu nyakeun ka lurah. Imah di mana? Bumi sama. Aduh, saya mah teu boga bumi, hah? Enggak punya. Oh, Ari Cicing di mana Cicing? Sompang. Sosompang mana? Sompang anak. Cicing jeung budak. Nya nanti sompang. Di Sasompang teh di mana? Nyata mah imah gitu. Saya Soronoy Imah. Di Soronoy. Ah. Barang jeung anak Cicing na Soronoy. Ai pamajikan boga. Atas maut. Sabaraha kali kawin? Dan saya tahu nu maaci maut. Maci. Nya. Kunaon tapi ka maot kitu ku Abah? Maut abang gitu aya ngujung maut nangke. Abah keur ka mana? Gula. Keur Abah dagang gula pamajikan maot teu kanyahoan. Iraha eta teh? Kamari aku bahasa kamari ai. Heuh iraha. Ngadu ilmu ya. Iraha eta teh. Terus Lami. Cicing heula sedih si Adi. Sedih pamajikan ngantunkeun. Sedih. Oh sedih. Si mina sia atuh. Pamajikan geuring geus siapkeun ganti. Itunya. Heeh. Ai sapopoe teh ngarit. Agit. Me doma Mak nusaha. abdi we. Boga sabaraha hiji? 2 siki. Boga 3. Reuneuh teu? Gambarna daun tadi ayo kawing. Main angka ka kuing dok bulu dia udara. Wias. Weh, Saen na we kuring mata. Eta. Hemungan cicing disompang di antep poe. Baik dah. Kitu jadi rahmah. Oh, sare tibra. Berarti dua. Lain eta teh doma teh 3. Ieu urusan doma ieu. Nu 3 teh reuneuh henteu. Henteu. Kunaon teu reuneuh? Jalu hungku. Media di mik di bawah. Kehala atuh kabalik. Mik aing dibobotkeun. Bah. Domba na 3 jalu hungkul. Ieu mah kejem pisan ieu tuh. Adieu urang urusan heula. Cicing tingali kuat ngamekna si Abah. Kejem pisan jelema ieu. Keun bae cicing. Bah cicing heula. Keun bae cing. Ya, jeung Dedi Mulyadi mah kabeh perkara ge nyambung. Sabab nyarita lain ku pikiran lain ku reta, ku hate sia teh. Pan loba nu mikir mingpin teh make pikiran wae, teu make hate. Akhirna teu nyambung. Nya. Urang sambungkeun di ayeuna panjudulna ge ngaruat. Si Abah leuwih pinter. Ditanya kunaon doma 3 teu reuneuh? Nya heueuh moal reuneuh sia teh sanajan ku sia ge ohang di jaluanana. Da domana apan jalu. Heeh. Eta iraha meuli doma nu 3. Nganyuk. Nganyuk. Bener. Hebat Pak. Jelema ieu. Di saha nganyukna? Di sajano Geus dibayar encan. kali setengah. Heeh. Sabaraha bayareunana deui setengahna deui? Yang sekitar 6 ribuan we.
kabehna 6 juta tilu teh dibayar 3 juta karek 2 juta tinggal 4 juta deui dilunasan ku aing ayeuna Entong ah. make era hitung hang obat dengekeun sia nu ngaku palinter eleh ku si Abah ku sia dianggap teu hideung cek saha si Abah leuwih hideung tibatan sia rasae kan bener dengekeun cicing bah urang carekan rakyat jeung lurahna Abah disebut teu hideung dibere duit mung narima era sia jelema baleunghar dibere bantuan pamarentah hak nu miskin dicarokot keneh ku sia mikir bah aing kasurupan bah ieu bah apaan ngaruat bah ngomong bah tuturkeun kuring baik gitu bah cicing henteu Moal aja. moal capek. dengekeun sabaraha eta 4 juta ye 4 juta lain ya 4 juta jangan mayar doma dihitung deh heukeun bae percaya kesiokeun bae Ayo dibayarkan kurang bang kacau. Nya hitung empek hitung heula bener teh 4 juta tuh kayak heula aya nu kieu. Hebat, Bah, hebat. ban 10 penting ieu masih ohang dipotong setengahna be aku si Abah ngabororna tinggal ikut beber sok di live Facebook tak katempo deuleu sia teh era ku si Abah nu palinter heus Anti murus. buat ngecajar gitu duit keprok sadayana hebat si Abah weh oke duit goreng tinggal si Abah duitna nges bener tuh Bener kacuta. leuwihna leuwihna 4 juta sudah bener leuwihna. leuwihna pan si Abah teu kabagean pan duitna ge jangan bayar hutang ieu mah bener euy kagok edan aing si Abah la ilaha illallah ya dileuwihan tah sok cokot leuwihna Bawa dehan. ya Bawa deui. tah sok ieu deui beresan deui ya ya dileuwihan tah Hang, bawahan deh kemana itu bawahan? ya rapikeun geus si Abah Rapikeun. ya eta leuwihna sabaraha geus cukup 500 apa mere ieu cenah wadaha 500 geus hayang keneh leuwih hayang keneh teu si soang teu kabagian geus si orang mah geus Hayang, 15 juta hayang, geus hayang ke hayang teu tuh karep cokot di lurah tuh leuwihna jeung di camat bener hadieu di cekelan Hang, itu beresan duitan. beresan Duit bah ya duit beresan lah bah tuh cokot tuh tinggali si Abah yeuh ngaruat ya oprok wah beak ieu ku si Abah peran ieu penting ieu alah sabaraha eta duit sabaraha eta ditanya eta duit sabaraha dibabetkeun di wae ya sabaraha tah ieu pisahkeun ieu leuwihna jadi nyambung jadi 2 cenah Lain, mung jadi riweuh. moal Wah, mau abah kanggo abah. bah ieu leuwihna nek dipake meuli naon ieu leuwihna oke kawin kau Hebat, Bah, hebat.
Abang geus boga jodohna, Bang. Aya jodohna. Abah yang kene kawin aya awewena. Wah, mah buuk-buuk atuh na kabeh. Buuk-buuk. Ari abah ka awewe deui awewena anu daek moal. Moal, itu mah. Hah? Tanpa beungeut atuh. Heueuh. Tapi lamun abah lamun dinu golek kaluarkeun Anoman. Oh, Anoman di mana tuh? Sok teu percaya mah. Oh. Oh, bising teu percaya. Oh, hang, tingali. Aing tadi geus ngomong ka dalang, tingali jeung Anoman si Abah sarua teu. Mak tahu. Kadi apa yang aing mesti dibebetkeun. Tadi ge mik dibebetkeun. Duit eta kira. Ya jeung doma 4 juta. Heeh. Ya 2 juta. Ieu nyaan jangan kawin. 2.700.000 eta. Mamahi. Naon? Gadis. Hayang ka gadis kawinna. 2.700.000 nggak dijekeun jadi 3 juta eta 300 deui ke tambahan. Tenang, beres. Jadi abah menang duit 7 juta. Beres. Tapi abah ayeuna kudu ngahibur. Judul sabab yang ngaruat buah kawung. Sakuan heula duitna. Buah kawung. Oh, der. Oh. Kumaha? Atuh. Ngigel abah lain ngedahar buah kabung. Ngigel. Rajeun mere cenah kudu buah kawung. Lain dihakan abah, digelan. Buah kawung atuh. Geus alus lah abah penting ieu lah. Aduh, ampun teuing. Bongkena ngaruat aing mah. Pan kieu, pan wayang abah teh kieu. Apan Dedi Mulyadi teh kahirupanana kitu eueuh nu direncanakeun ka BG. Kumaha breungna we. Kumaha breungna bae. Tah, ai jelema nu kumaha breungna teh jelema nu geus apal kana papasten, yakin ka Gustina kitu atuh. Sia mah duit teh cukup mangkat teu. Ayo, buah kawung. Ya, eta sapatu meni alus kitu ti saha eta teh? Nganyuk. Sapatu geus putus. Dipajarkeun deui. Nganyuk deui wae. Pokoknya sapatu geus kieu, nomor sabaraha suku dipangbelikeun anu anyar isukan? 28. 28. 38. Heeh. 28 mah. Ayo 40 make teh. Mak lenci. Oh, logor teuing. Logor teuing. Kuring aya senal alus rek dipake mal ku Abah. Ai atuh era maka sana bupati mah teu bisa kuring we. Kuring dibere kadikeun senal kuring kadinya. Di tukang dinya. Mantap, Bah, di senal alus Abah. Atas dia. Tah pake senal. Buka sepatu. Bukala. Sok. Eta mah geus make eta, jepret. Eta hiji urusan senal, buka sepatuna pake senal nu halus. Sok. Oh. Sok punten heula. Sok. Oh. Nyekel sudah mending. Kalau deui tulus kawin jeung gadis teh euy. Oh, sok. Pak. Wah, hade gitu euy. Lu rake moal kabuli senal eta. Aduh. Talikeun ka tukang, talukangna talikeun. Alhamdulillah, Abah boga senal. Alhamdulillah. Aduh, Abah hebat boga senal. Lain bupati ayeuna mah lain. Tilas bab Tukang raja golek bupati. mah. Li, boleh deui. Gaya siapa di pernah itu kusoang. Hiji senal, 2 domba isukan kukuring dibere domba pikang. Ameh reuneuh. Ngan kade ulah perebut jeung domba. Kumaha rek ngomong naon? Batuk kumaha? Isukan diantarkeun domba bikang 2. Nah, Kunaon gideug? Yang tilu. sejarah hese ge nyukutna ge ribuy.
jadi moal doma bikang. Moal we bawa bitu ayeuna halodong mah. Hah? Halodong mah. Halodong mah. Di mana ditna ohang deuleu tuh garing. Oh, deuleu saya orang jeung garita. Garing. Jadi nek nu jalu ewa eta jadi maksudna teh nu jaluna eta nu panena usum kurban kaluarkeun 2 ganti ku bikang 2. Can engke. Anu budak kumaha da ngadat kuleuna. Domana nu saha eta? Budak. Oh, nu budak. Ulaheun. Ulaheun kumaha? Kan dijual. Ulaheun. Ai tadi cenah nganjuk menang abah domana. Apaan nganyuk ke si Ano teh gara-gara jeung budak. Dewing bantu di mana bim kula. Jadi budak hayang doma. Dipanganyukeun ke si Ano. Dipangajukeun ku abah. Ke si Ano. Ka si Ano. Ayeuna lunas. Can lah can bikeun. Benar. Encan can dibikeun. Benar. Can dibikeun. Bener pinternya. Bener cerdas. Cerdas. Ke lurah sia teh ulah sok nyebutkeun kieu-kieu sia teh. Leuwih pinter ti maneh si abah teh. Can dibikeun. Ya iya turun yang can atuh. Oh, kasih Ano teh. turun gencan. Diumumkeun. Mang Ano anu nganyukeun doma kasih abah geus aya duit 4 juta rek dibayarkeun peuting ieu keneh. Lalu itu si Luta kana soli. Oh jauh. Oh panalajo Facebook pasti nyohun. Heeh, kayak nu ngabarkeun. Insyaallah. Isukan merenya. Capek geus ayeuna terakhir ya. Geus senal anyar, sabatu geus tinggalkeun. Doma dibayar duit 3 juta. Eta duit 3 juta jeung naon? Udah kawin. Jang kawin. Rek kasaha kawinna? Berbicara bagian rahasia gue sama. Rahasia gue. Rahasia gue. Rahasia gue. Engke lamun kawin kuring bejaan. Rahasia gue dipangrangapeun. Dipangrangapeun wayang. Halo kaleh. Halo kaleh. Ari abah asli urang Lingarsari. Bukan. Urang mana? Loper bakal loper main. Belakang loper. Di mana tuh teh? Loper bakal loper main. Kota Baru. Oh, Kota Baru, Parahyangan. Kota Baru. Jakarta. Kota Baru ieu. Di mana? Oh, Kota Baru. Kota Baru nyieun nya, nyieun sorangannya. Siapa aing? Wah, bae deui tuh. Bae deui. Bae deui. Bah, Bae bah. deui. Rek inum moal. Ya. Yo, ini karunya ya. Ya sok we teh. Dengekeun, teu beuki ci aqua aing mah hayang Sprite. Bawa Sprite ka dieu Sprite kaleng eueuh, beuli ku aing. Sprite, Hayang naon, Bah? Sprite. Sprite, Bah. Pan rek kawin ka Parawan. Hayang Sprite, Bah. Eta nyikudik aing. Geus ke meuli Sprite na ka dieu terakhir. Rek nanya kuring. Ieu meuli iket kieu di mana? Pamerek. Di saha? Di Mantri Enan. Di Mantri Enan. Nan. Pak Enan, Mantri Enan. Oh, Mantri Enan. Oh, halus bah. Pamerek. Abah baheula pernah ngadenge lalajo golek baheula? Tara. Ayo gini lalajo. Apaan hayang. Pernah lalajo dalang Dede Amung teu? Pernah. Wah, ipeun tadi tara cenah. Hayang ngadenge sora Dede Amung. Ah, bagus bosan. Ayo Bapak Wakil Bupati di Payun hatur nuhun biasa nonton ieu pagelaran isim kuring mah etang pelawak we wengi ieu mah ngarencangan abah nu diusikeun ku Gustina nu dimalikeun ku Gustina nu dioyagkeun ku Gustina nu direngkakeun ku Gustina nu diucapkeun ku Gustina sadaya tepan Gusti nu kagunganana. Mudah-mudahan Purwakarta, Purwawiwitan, Karta mimiti ngajaga jeung ngariksa ngawangun karamean jeung karaharjaan tiasa ngawujud jadi
picontoeun balarea. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ulah sok menten warugana, ulah sok menten tangtunganana, da urang mah teu apal eusina. Geningan si Abah ti waruga jeung tangtungan mah teu nyangka geningan jalma nu paripurna dinu dirina. Urang doakeun mudah-mudahan dombana sing enggal mangih jodona. Amin. Maut. Abah nage sing enggal kenging jodoh. Amin. Amin. Geus aya pan 3 juta jengeun nu ngora teh ya. Arek pugu. Ngarek le ulun nyusul katuah. Mudah-mudahan ngaruat jagat Purwakarta malikeun diri ka dirina ku perlambang Nyi Pohaci nu jadi perlambang istri, perlambang indung, perlambang kasampurnaan, perlambang dedeuhan welasan jeung asihan, perlambang hirup masyarakat nu kertara harja mugia ngawujud kasadayana cag. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.